batur kang tinutur gentar kang sinarita. Ngawiosaken kawontenan pangreurehanana Arjuna di hiji tempat. Walah. Iya iki. Anu katsana kapusir daya Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta. Kantenan. Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat. Leres. Disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana eta hiris sing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus pamiti sebat remei ku teureuyieun loba ku alaeun. Iya iki. Watekuantos nagara Amarta nagara subur makmur gemahri pahlo Cinawi aman santosa kerta jeung laharja. Dah, iya iki. Sepi paling tawong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreurehanana Adipati Arjuna anu kaleresan ngahaturanan lingih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala. Tuh iya iki. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati. Watekwantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andanawi trahing dewa kamanusan. Iji satria pinilih tanding. Para ratu mika yung-yun, para menak mika serap, kolot ngesau budak era dengan mika dedeh. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawios siswa Resi Kombayana Ijajar Sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani rohani kalayan jasmani iya saurnira anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda sabda
lenganna panjang sinengking sabda wala bakti dening ngasih ya ya karasih orang katara anjrah ingkang puspitarum kaseliriing samiran namri kaseliriing samiran anjrah ingkang puspitarum kaseliriing samiran namri kaseliring samirana sekar gadung kongas gandane ya kongas gandanyo mawe laras tresnaning griya di hiji tempat pangreurehan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kalarasan ngahaturanan linggih Semar Astra jingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamor sang adipati unirahangan dikaleuy kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa Kakang Badranaya kaharep diukna Kang oge Astra jingga Dawala aduh aya anak nu nampi repunukun laksa ketika bingahan karena naon rupika pembagi kalayan atuh unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenenganu ditarima Kang kalihna teh eta atuh hapunten jisim abdi tina sagala rupiah kalepatan ageng sumawonten alit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikarsana naon kaulan pangarsan heula antos Kang oh mangga Ci abdi ge ngahaturkeun semah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun pulang jakat tingkir ditarima Dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu teh bulan mangga aya pikir saeunaon oh kieu Kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajeroning kaula ngajalankeun kawajiban
sami kadua nati eta ngahaturkeun ribu nuhun Kakang Semar asta jingga dawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka astra jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tong boro kaula Kangjeng Rama aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge astra jingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa Kertalaharja ieu teh hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sararea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi ulah ala lajrih teuing hari kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hingga kapulut marganing tanaga lara pati oge kasangakeun kan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kan komo deui dina waktu sayeuna ku seueurna kajahatan plan nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit tina waktu sayeuna teh kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta keuseunan anu cing beledu gas tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh lain gas kaseureun engang gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu enggak bocor kulan eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah kitu kulan teh acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we nu mawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sadengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun
manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kemiskinan panglobana wayana tingkat pangimiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can anggeus di belah kaler bledag belah wetan can anggeus di omean belah wetan geusing carorowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can anggeus-anggeus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tak ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kewajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saje nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo teh alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh pakai parabot nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan ya cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato Sian sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngukur samet bilatungan tapi aja lemah mah sabajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan
lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup. Heeh. Bener teh. Kumatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten. Plos ka kolong Bapa Santar buleuneng nu matak sing geura areling di dunya teh cungklang cingkleungan sorangan. Plos ka kuburan di bulan saneng-neng keung ye euy keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Mudah-mudahan cing ka sawarga agan memarga agan masoleh bagur upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga. Muga-muga we agan macing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu Maha Agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunia teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunia teh nya ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh mangkaning sababaraha kali teteh sababaraha balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan amin muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana amin amin lan lir pendra ieu barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreurehan Arjuna ieu sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pihujaneun gitu tapi dah sijang aya naon pindah ke desling syuk tong cocorowokan teuing sia marang siang deui ge Sampurasun rampes punten mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam
aya naonnya leret ari tiuk teh ulah picilakaeun ngagebros ulah cilaka ku pamolak sorangan leret aya korban wae aya korban geningan aya denawa Kang amuing mangga lingih denawa Sampurasun rampes ujang bangsa naon lieu Allah mun sagede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jiga urang Kamerun we lojang sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieu nya leres endah kabina-bina ieu patempatan semuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos kaget kunirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirahan ningali kaget kunira pisan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirakan ningali dedayo ingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti karsayang wis kena dihin pinasti karsayang Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapalaputra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payunana denawa bagea sadatangna sampean aya naon tetenya euy ti corona teh mesin jahit aya eta teh AC bisa jadi sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyaan jang kade sing hati-hati deuleu karareueung aing teh teh ulah diheureuyaan mesin nyeduhan tong diheureuyaan kumaha mun nyiwit nya aing bisi kaletak we ngaran kaula nya ngaran kaula teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing ti nagara naon kaula ti nagara jin bangsa jin dulu onyong mun pesen Batu Ali kaitu nya
jin lain batu ali batu baterai mun maksudnya. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Di negara Guha Sela Bintara. Raja anjeun saha nu gumanti aji di negara. Nu gumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka. Wijarnaka leres. Aya naon anjeun datang ka dieu? Oh kieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna. Memang kaula pisan. Alah nun. Leres salira Arjuna. Leres. Ai eta gedengeun saha pangkereun? Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya. Saha? Semar. Leres. Geus panggih. Dah ketemu. Geus panggih. Eta geus panggih. Bener Semar ngaranna maneh. Sumuhun nun. Nah, kawas nu atoh papanggih jeung bapak teh. Boga hutang bapak. Kaos baraya we. Atawa bogoheun meureun. Ai eta anu tukang saha? Abdi lah. Heeh. Moal abdi teh geus kasohor. Oh, saha sia teh? Dede Yusuf. Ai eta nu tukang abdi Luna Maya. Iya. Nuhun. Aya naon denawa? Bulan aya naon? Oh kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka dieu teh aya sanes. Kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja, oh duta, ieu duta. Utusan raja anjeun leres. Maksudna ari maksad teh kieu. Di negara kaula teh salarasna keur kata raja rupa-rupa wabah. Wabah musibah panyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui. Anu tuluwisen anu tampak kemawar segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ai berikan kita penyakit tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana. Wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna eta teh akibatina teu areling meureunana penyeunana bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit teh meureunana tidak bersahabat lagi dengan manusia. Alam itu tidak mau bersahabat. Tak itu ya. Jadi kaula teh
hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah sakarareung teuing lain penasa sing paruringkat dunya teh Bang. ai pek teh ku cepot banting siapa yang ngomong teh ka mana karep palias gitu juri kah lain kawas lumung we boga lanceuk. jadi kudu ditumalan teh ku jelema jelema nu pangkolotna di dunya. Alah Pak mangkaning bapak palang siang jang cicing kan bae daya anak sebelum bokap sing hareupeun heula cepot iya dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna mimitina estungtungna Supri lain mau apa Kusnandar mah gitu Tata Sugiri lain Dorna lain jauh atuh ieu mah mimitina estungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh teh mah atuh tong disaruakeun jeung umat Bedegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar uluh ya astagfirullahaladzim sabar Pak tenang Pak paingan keung wae kita tadi dek tejang paingan buat teh loyo katinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh disajajarkeun jeung ento tenang sajana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewek cicing gitu sarwakeun jeung ayam tulak kakak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosana tuh ku jelema beureum sia mah ka aing dengan kitu wae didodet ku aing kitu suwer aing mah kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli sabaraha sagramna Semar oh udah itu tamaga udah mas ngora
Tongboro hingga dibeli Tongboro hingga dipentas sanajan ditukeran ku negara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetoh ti jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh loba mah peranjang kokod jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang rakyat dijual kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pigelan pati agan ulah agan sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu pamimpin nu bener pamimpin anu iman nya pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah percaya nya ai teh kitu mah manahna terah ningrat gunung enek mah bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapakul lanang koe lanang ya pada lenang ieu lah sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pigalapati di mana tempat anu lega di Lebak aya lapang urang didinya oko pigalanpati bener diantos atuh sok tungguan bener urang dinya anak rakyat tuh aduh aya anak kiran asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya ya ais abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumbas sawios abdi pangheulana salaku anak wajib
Tegalara Tegapati Pak doa nawe sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus ai melaan bapak mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh ayo alus eta hatena akang ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapak teh aya halanganana gede kanyaana mah kan jadi tenang bae ulah disangka kitu teh mah sami abdi ge Pak teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa anu parantos ngagedekeun abdi salam baktos seka mak bilih abdi paeh di pangperangan muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa di hampura jang ayana